kieu cai hukum lembang teh dinu cai mata bangun dia cai saat Citarum saat empat deh Santai lah nanti. di cek ieu macet ke tempat santai teh nama kawasan cuma saudara deket berarti tempatnya deket Mau bawa wasut. yang suruh tuh adipati suruh tuh kaget Santi di Santi itu di mana Wayang di daerah Gunung Wayang Pangalengan nah kuring mah anyar ka dia teh dibere ka dia teh lalakon cikopi jeung roti apung nah ieu cikopina ieu roti apungna lah ieu ududna adipati gitu ya jadi nuripu mahnya urut nyebut teh di bawah dari biarkan teh nogok malah udud padahal loban mah garfit jadi itu cikopi aja roti apung teh Lain ngaripuh mana ya? lain ngaripuh mana mengenang yen anu Baheula teh nu ka dieu teh kieu. kieu tah ini tuh diwariskeun ka dewek teh kudu kieu lah jadi ada mengenang teh jadi kudu apal gitu riwayat pelat-pelat teh kieu gitu Kayaknya mau ngena di mobilan. ayeuna mah ka dieu di mobilan betung sogo kudut aya cikopi kari ngaregot Jalan di aspal. jalan di aspal Mah beli di kopi teh parebut jeung ongkos ya teh belikan cikopi kudu lempang balik jadi belikan cikopi kudu nyuguh bingung nah ini mah orang seruput lah ya cikopi lalakon jeung roti apung lalakon teh ududna teh Di pangeran sepanjang lalakonna baheula kieu teh ayeuna geus teu kieu kieu geus sagala nyampak Geus bisa kabeli 7D kamera ge. itu deh Ieu teh make 7D ya teh. kieu teh lain ngalakon kieu teh geus jadi lalakon kieu teh keur geunteunan di tujuan gunung wayang wayang teh lalakonna gambaran manusia kumis tehnya ya kumis ya enak teh kumis ka bulan ayeuna teh kudu ngarace kumis we wayang ting naon kahayangan di rukun kumis Ting naon kahayang jeung ti tadi balik kuput. ke Malaysia ge datang ke dia tuh kumisan tengok udah jeung kudu dibarengkeun nih rukun kumis sugan badan